Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 40 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna Babalik Pikir. Ye yasana Khadijah Maktum. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nyi Eha keur diuk di tengah imah sorangan yang hunjar lambar bari ngagigirkeun orok beunang ngabedong ngagebrak sareti bra malah make jeung ngimpi sagala rupana teh buktina bibirna renyut belenyeh seuri gugusina tembong dadana ririgahan bangun anu kataji lila-lila ngarempih bari jebi ku Nyi Eha ditetep bari ngaluncrang Cipanon leungeunna ditungkupkeun kana sirah anakna bangun deudeuh pisan bari pok ngomong lalaunan ngomongna kitu teh bari ngarunclang Cipanon. Gusti nyanggakeun ieu jisim abdi mugi Gusti dipiwelas dipelihara dijauhkeun tina sugri pibahlaeunana ditebihkeun tina balahina nasibna ulah dipasihan sanasib sareng abdi watir parantos balang bengsal nama diborong ku abdi mugi-mugi abdi dipasihan kakiatan karidoan nanggung hirup anu sakieu pahitna. Cipanonna beki daras tungtungna bluk bae nyuuh kana guguling anu belewuk teu disarungan hatena beki peurih ngarakacak asa disasaak suku cebrek calombrek eueuriheun beki nyesek tepi kateu nyaho aya nu asup ka imah bari ngadeuketan gek diuk bari nyakal kana leungeun Eha lalaunan pokna Eha jimat aka anu sabar anu soleh geus Nyai ulah ceurik ya aka datang ngomongna kitu teh bari nyuuh kana tonggong Eha ceurik sesegruk Eha cengkat lalaunan bari neuteup ka salakina anu geus saminggu teu lol-lol Eha malik nyuuh kana lahunan salakina bari teu ngomong sakemek-kemek acan da taya picaritaeun ku salakina diusapan sirahna bari teu eureun murubut Cipanon pokna Eha deudeuh teuing Nyai nan disangsara bae ku aka teh salilana dipihukum tacan pisan manggih kabungahan nan pinuh ku kasedih prihatin bae geus ti wates poe ieu mah Nyai teh moal pinanggih jeung sedih deui aka geus sumpah deuk babalik pikir yen urang hirup babarengan mapai jalan anu nuju kana karidoan Allah. Untung poe ieu teh aka meunang pitulung terbuka lawang rahmat ke geura urang nyarita panjang ari ayeuna Nyai teh geus dahar teu acan da teu aya sangueunana mundur antanan oge teu acan di kieu-kieu. Hamidi rumpur hampa rarat-reret kana awakna estu ngali gincing ngan ukur calana pondok baju kaos buntung red kareret dina ramona aya keneh barang anu hargaan anu kumanehna dipupus ti dipake tali asih nyaeta ali kawin anu beratna 8 gram manehna teu mikir panjang deui jung bae nangtung bari ngomong pokna dagoan Nyai moal lila akarek indit heula. Hamidi tuluy bae ka pagadean dek ngagadekeun ali teh ladangna dibelikeun kana dahareun secukupna sarta buru-buru balik kasampak Eha keur ngumpul-ngumpulkeun suluh balanjaan dipasrahkeun ka Eha tuluy diolahkeun beasna diliwet ngarah tereh asak da geus lapar pedana dibeuleum dina ruhak areng batok meuni nai dijolopongkeun dina piring seng cur dikeceran ku cijeruk nipis jeung minyak anyar da Eha mah rajin boga kalapa sasirah 2 sirah ge sok dikeletik tambah meuli teuing minyak ari oncomna digejos make pek-prek jahe Tarasa amis hasemna
lalabnaan tanan tadi teh. Nah anabrak dalahar teh aya nikmat meningala limad sangu sakastrol teh celong dumadakan budak tibra sarena lilir soteh geus reres dahar ngerasa lapar meureun manehna ge nguliat bari ngagoar tuluy ku eha dipangku disusuan hamidi diukna teh jauh sirikna teh patumpang tuur jeung eha bari netep ret ka budak ret ka indungna curuluk bae cipanona. Kak, kamana bae atuh akak teh meuni saminggu teu lol-lol abdi meh mawat kalaparan hadena kaburu sumping abdi teh parantos 2 dinten teu nyangu da teu gaduh beas paparin emak ngan kaanggo 5 dinteneun ari nyuhunkeun deui hawatos da anjeunna oge butuh abdi sok kalab kulu bae aya sampe aya ganyong ti kebon. Tong hayang terang raratanana da terang oge matak tambah sedih anggur urang ngadongeng anu jadi lantaran pangna akang babalik pikir akah teh ti wates poe ieu sumpah sarta janji ka Nu Maha Suci yen dek micen adat nyaeta adat resep ngadu jeung lalawora kana ibadah nukang nonggong ka pangeran tina ayeuna karasa pisan pangasih Nu Maha Suci teh sakitu pinuhna berang peuting teu aya pisan tobongna sedang ari aka salilana ngan ngalawan bae ka Allah teh ayeuna mah aka teh dek nya-nya tobat sarta nadar moal wani-wani deui kana kalakuan maksiat teh doakeun bae ku eha penanda akang sing diijabah da eha mah suci kasaksian ku aka kasolehan eha teh mugi-mugi eha sing saterusna jadi jalma anu diraksa ku pangeran kieu geura lalakon aka teh. Peuting tadi aka ngadu teh terus-terusan eleh bae bebenangan anu genap peuting teh beak ledis ku peuting tadi tepi ka isuk oge aka teu bisa sare sakerejep-kerejep acan jam 4 teh aka geus aya di halte ingetan dek ngadon sare bari nunggu kareta datang ka halte teh masih keneh jempling hadena aya lantera hurung ngagantung tuluy aka ngagusur bangku ka juru bebenah reup sare bari ngajogo teuing sabaraha lilana sare teh kageingkeun ku anu datang geek dariuk deket aka bari ngawarangkong tingker nyem lalaunan lagamna ngomongna didenge-denge teh sadaka gigis aka teh nyaeta ajengan jeung santrina mimitina ngarasa kacida keheulna keur hayang hees direwong ku anu ngawangkong tapi didenge-denge teh bet matak resep matak betah denge ajengan teh nyariosna anca tetela keuna pokpokanana puguh koma peuna ari gentra halimpu teu matak nyeri ceuli cariosanana marundal matak kaharti meuni asa ebreh nu dicarioskeun teh komo dina lebah nyarioskeun kaagungan manusia mah matak moal poho-poho tepi ka maot oge sawerna ari manusia teh ku Allah didamel pangpunjul-punjulna pangpunjul-punjulna makhluk anu sajana kabeh keur guna manusia lamun manusia tumut kana sukri timbalan Allah anu dicanda ku para rasulna eta darajat punjul tibatan malaikat sabab malaikat mah teu dipasihan nafsu henteu dicawisan sawarga ieu alam semesta lain keur guna malaikat tapi kabeh oge geusan manusia ari malaikat mah tepi kajaga oge tetep bae jadi juru ngemban dawuhan tapi sabalikna lamun manusia henteu make pri kamanusiaanana henteu tumut kana dawuhan Allah mungpang kana hukum-hukumna eta pasti darajatna leuwih nista tibatan hewan ari sato mah henteu dicawisan neraka tempat siksaan anu kacida nistana anu kacida sangsarana tapi jalma lamun kupur henteu iman ka Allah ka Rasul eta pinasti ti neraka teh moal bisa bijil deui kitu lahir ajengan teh disambung deui kieu lahirna ieu alam dunya teh eusina dibangun ku 5 rupa anasir hiji insan nyaeta urang manusia alias Bani Adam 2 hayawan nyaeta sakabeh sato ti anu panggedena tepi ka anu pangleutikna 3 jamadat
nyaeta barang nutu obah kayaning batu-batu, gunung, cadas, emas, perak, besi, permata oge kaasup kana jamadat keneh, malah tanuh oge jamadat keneh. Opat na batat nyaeta sugrining tutuwuhan ti jukut anu panglembutna tepi kakayan anu panggedena eta kaasup kana nabatat. 5. Miah nyaeta zat encer seperti cai, minyak jeung sabangsana. Tah ieu kabeh anu opat rupa teh ditalukeun ku anu hiji nyaeta manusa. Teu aya tina ieu nu opat barang teh anu ngagunakeun manusa, tapi sabalikna ieu anu opat rupa digunakeun ku manusa. Timbalan Gusti Allah kahayawan, lamun Bani Adam ngagunakeun ka maneh, maneh teh kudu daek, sanajan disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang, tulang dipotong-potong, daging dijiwing-jiwing, kulit dipentang, diwidang, kudu daek geus hak maneh. Ana ngawalon, sumangga Gusti jisim abdi ridho pisan, upami eta Bani Adam anu ngagunakeun jisim abdi jalmi anu taat ka Gusti. Upami eta jalmi anu ngagunakeun kasim abdi maksiat ka Gusti, abdi Gusti pasti bakal nagih ka nyeri jaga di yaumal kiamah. Da sim abdi teh henteu ridho, laknat Gusti bakal diiring ku laknat sim abdi sadaya. Anak kitu atuh, urang teh ulah ngeunah-ngeunah nyicingan ieu alam dunya teh. Da kabeh oge teu aya nu kaluar tina anu opat rupa teh. Najan taneuna anu ditincak oge apan eta teh jamadat teh. Imah nu dicicingan dina jamadat tina nabatat, tina miah deui dak ngadonan tembok teh make cai, kitu deui dina tutumpakan, eta tutumpakan teh make cai, eta tutumpakan teh kajadian tina campuran opat anasir, kitu deui pakaian, dahareun, pendek nama kabeh bae bakal nagih lamun urang teu taat kanu ngadamel nama. Coba manusia mah kawasna teh daratan, lautan, awang-awang kabeh bisa digunakeun keur ngahasilkeun maksudna. Tah Allah anu sakitu ngamuliakeunana, kumaha pantas lamun ku urang ditukang ditonggongan, dilalaworakeun piwaranganana, dihajakeun cegahanana, kajaba ti ieu dunya dimuliakeun teh, di akhirat dicawisan sawarga, tempat kanikmatan anu langgeng, karajaan anu sampurna. Lamun urang takwa ka Allah teh ari sakumaha anu dilahirkeun ku anjeunna dina Quran surat Ar-Rahman, saha-saha nu ajrih ku kalungguhan makom Allahna bakal dipasihan sawarga anu mulia. Gusti Allah teh ngadamelna sawarga teh sabibilangan manusia, eta lahiran ajengan kabeh karasa, kabeh aya di diri aka tukang maksiat teh, tukang ngalawan ka pangeran, tibu budak tukang lalawora, tukang ngamonyah-monyah banda, tepi kasakieu buktina aka teu tahan nahan cipanon, segeruk bae ceurik, tungtungna euriheun. Aka saumur-umur tukang maksiat, tukang ngalawan ka pangeran, atuh pok aka harita nyarita, abdi saumur-umur tukang maksiat, tukang ngalawan ka pangeran, nya abdi pisan anu pantes diusir ku Allah teh, jalma anu doraka. Cara abdi mah tehak cicing di alam dadamelan Allah, da salamina oge ngan midamal dosa bae, sur ajengan entong leutik hate tobat bae ti ayeuna. Da Allah mah sifatna Ghafurur Rahim, sifat Jawad, sifat Karim, sarta keagungan lautan hampura anu lega tanpa tepi, lega alah batan dosa sadaya makhluk. Jeung ari Allah mah teu cara manusia sok ngadongdolek dosa ka tukang-tukang. Tara Gusti Allah mah lamun urang geus tobat beres bae tara digugat deui, sarta kacida asihna ka anu tobat teh geuning tukang sihir Raja Firaun anu saumur-umur kupur. Tapi dina hiji saat tobat, dina hiji waktu ngaku Tuhan ka Allah, serta tuluy dipaehan ku Firaun, harita keneh diangkat jadi waliullah, bakal asup ka sawarga teu kalawan hisab heula. Sabalikna iblis anu getol ibadahna dina tiap-tiap lapisan langit aya 1000 taunna, tapi sakali takabur ka Allah, ku Allah dilaknat, tapi kajadi bibit kafir. Tah kitu syaratna teh ka Gusti Allah mah
kudu rendah tawadu ulah putus pangharapan 10 kali gede dosa oge anjeunna nampi kana tobat abdina desak deui asal bener-bener bae tobatna. Ari ujang nu ti mana saha jenengan Akang Awalon ari rorompok di Seda Kingking bawahan Cianjur dupi nami pun Hamidi dupi ajengan di mana linggih lahirna eta ajengan mang mah ti suka nagara tapi ti pasisianana ti babakan alapalah ari ceuk anu nyarebut mah Kiai Abdul Halim cenah kikiayan bae sawarna eta mah da ari kana sifat kiai mah tebih keneh nan tepi kalebah deui nya wangkongan aka kapegat ku sora ngagoprak bari nyolowong karcis cenah dume harita mimiti ngajual karcis geus meuleuli karcis tuluy teu lila deui arunggah kana kareta nu kakara datang hadena kareta teh lowong teu pati loba jelema aka diuk teh teu ngajauhan ajengan malah dina kareta oge ajengan kungsi nyarios deui lahiranana hari ibadah teh lain salat puasa jeung ngaji bae tapi sakur pagawean nu matak ngaridokeun hate batur eta oge ibadah nyukakeun anak rabi oge ibadah anu gede pisan geuning lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha-saha anu mukmin neuteup ka anak bojona ku paninggal anu asih maka ditingali ku Allah Ta'ala ku tilik rahmatna palebah dia gebeg akang ngarenjag meni asa lesu dari akamah sabalikna ka pamajikan teh ngan nyieun pitengeunahkeun bae ngan nyieun pikasusahkeun jeung pikanyerieun wae gawe teh hadena ninggang di eha nu loba ilmu bisa nahan cocoba bisa sabar tawakal ditedakkeun ka Gusti Rabbul Alamin eha teh sing kajumlah ka wanita anu asup ka sawarga henteu disisa baheula amin ceuk eha bari murubut Cipanon. Eni kawas anu milu ngaminan keur nyusu ditunda heula blenyeh seuri gugusina mani tembong beureum ku Hamidi gewat dicium ti harita Hamidi tara tinggaleun salat berjamaah di masjid malah bawaning husu sarta taat lila-lila mah dijarieun imam bae da atuh dina sagalana pangpunjulna sora ngeunah mahrojena balenar lagamna karena henteu sumbang komo ana ngalagam nahwan dina surat Yusuf estu matak dedengeun manehna diajar usaha kana dagang lauk emas megarkeun ku maneh deui da boga kulah rada gede jabah tina lauk teh sok ngaborongan bubuahan anu teu lumayan batina katambah aya anu nungtun urut kokolot bapana eha oge da ayeuna mah teu kaganggu hatena pikiran jadi mekar manehna rajin nyieun kecap nyieun tauco tereh pisan kajojo na teh lamun geus kajojo sok lalawora jadi maju na teh sok tara tulus eha mah henteu kitu malah beuki dialusan ngan dagangna teu tutuluyan kaburu kapegat ku loba anak dina hiji peuting Hamidi nyarita ka eha pokna eha aka teh ngalamun hayang muka tanah tonggoheun pasir eueuh heug di kebonan cengkeh pantesna alus temen kebeneran tempatna sisi jalan teu hara-haraeun jeung plung-plong awas ka mana-mana negla da ayeuna mah geuning kalah ka pajegna bae ari hasilna teu aya pisan kalapana geus tara bubuah geus kalolot teuing tangkalna urang borongkeun bae ka tukang bahan tangkal kalapa. Nah aka gaduh kekepulan keur ongkos-ongkosna aya bae saeutik mah apan tina ladang tangkal kalapa oge meureun aya bae sakalian ongkos ngebukbak mah nuhun atuh ari kitu mah ti abdi engke keur meserep bibitna boga sabaraha eha sisimpenan moal wakadi etang-etang sieun ku kencit ngomongna kitu teh bari seuri huntuna mani ngabaranyai herang bodas cahayaan di sisian ku bibir beureum asli ti ajali 11 tahun ti harita pasir eurih salin rupa urut tadina pinuh ku eurih teh ayeuna mah jadi kebon anu kacida alusna si horeng cengkeh mah kacida tereh gedena turun teu hese ngurusna teu pati loba hamana deui
Dina tungtung kebona aya merak ngajegir. Awas di kajauhan pasir gelis cenah, kitu ngaranna pasir eurih teh digantina ngarah luyu jeung kaayaanana. Di tengah-tengah aya gedong sigrong model bungalow kabaratkeun, dihareupeuna di ngaranan Villa Al-Falah, ngalap tabaruk ti pasantren ajengan Abdul Halim anu mukakeun kabagjaan. Eni ari ka sakola teh tara lempang sok tumpak skuter geus bisa ngajalankeun kumaneh, ngadadad, ngaheang, nanjak, mudun. Buuk ririaban ketebak angin, pipina beureum tanda sehat, jemomom siga apel gumading. Tamat cenah ieu pamiarsa, carepon anu judulna Babalik Pikir. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.